Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek. Ayeuna bagian anu ka-5 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewuh laksa keti kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek bagian anu ka-5 welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, isi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tompak dong dong tes. Para wargi sadayana, riungan musyawarah rengrengan pupuhu kulawarga Siliwangi katut para jawara beki angot ku perdebatan. Beda-beda kahayang, beda-beda pemahaman, saling nepikeun jalan pamikiran masing-masing. Soalna sabagian kulawarga Siliwangi geus nampa amanat ti Ki Panca, sangkan sakabeh keturunan Siliwangi nyingkah pikeun nyamunikeun diri. Hal eta kurang disaluyuan ku sabagian deui, nu jadi alesanana naha kudu nepi ka nyingkah timbang digemparkeun ku saurang jalma. Aya nu ngagugu kana amanat Ki Panca, aya oge anu tagen keukeuh nutaskeun masalah kudu disanghareupan lain rek disingkahan. Beres tina riungan, turunan Siliwangi kompak ngayakeun sagalana, pada sibuk pikeun ngalapis keamanan di setiap wewengkon padumukan tempat matuhna kulawarga Siliwangi. Cag ngeunaan kulawarga Siliwangi anu keur ditebar ancaman ku si Banaspati urang tinggalkeun heula. Ayeuna kocapkeun kaayaan di kawah Gunung Tangkuban Parahu. Si Kungkang Wulung nyampak keur diuk sorangan sisieun kawah.
diuk sila sidakep sinuku tunggal dipapaes ku buuk panjang ririaban katebaku angin. Keur kitu ngong kadenge Ki Jalasetra anu keur tapa di jero kawah nyarita ka si Kungkang Wulung. Nah, maneh teu milu turun gunung Kungkang Wulung, cek Ki Jalasetra. Keun ku si Banaspati oge cukup tibang minta keterangan sakera katurunan si Siliwangi mah deuleu Jalasetra. Lain kitu Kungkang Wulung, soalna turunan Siliwangi can puguh nyaun euy di mana lebah-lebahna bun sakera. Dadina nyaunana oge moal gampang boleker ngabejakeun deuleu Kungkang Wulung. Mun teu mere keterangan paling oge diacak-acak ku si Banaspati. Ngagemparkeun kulawarga Siliwangi cukup ku si Banaspati sorangan. Teu kudu kula milu turun. Kula daek turun gunung di mana si Lodrabaya geus kadenge mucunghul. Basa tarung di gurun sahara panan can nepi ka jucung antara kula jeung si Lodrabaya Jalasetra. Nya eta kitu euy. Padahal kurang kumaha asak hitungan dewek ngatur rencana teh. Ngumpulkeun kakuatan ku nyerep tanaga hirup jeung urip manusia salam dunia ku si Magawok Ganggong. Nyari can aya milikna mah angger we gagal. Harita kurang kumaha dewek didukung ku kekuatan Kraman Brahma. Nyaeta salapan tingkat bintang cakrawala. Eta jurus geus moal aya tandinganana zaman kiwari. Tapi angger ari can waktuna mah tujuan moal tina kanan deuleu Wulung. Ke Jalasetra nya harita andika dihurup ku sabaraha urang kitu nepi ka kakuatan bintang cakrawala nepi ka ele. Dirempuk sabaraha urang ilaing teh Jalasetra? Tanya Kungkang Wulung. Dewek dirempuk lumayan kulobaan euy. Dewek poho deui ting saha-sahana eta jalma ting sabaraha urang. Nu jelas di antara jalma anu ngarempuk dewek aya para satria naga, aya muridna si Kian Santang, aya anakna si Giriwangi. Dewek teu nyangka lamun maranehna dibekelan pusaka Kujang Siliwangi. Nu mana Kujang Siliwangi hiji pusaka anu bisa mateni manusia babad sanghyang. Kakuatan bintang cakrawala hancur musnah ku Kujang Siliwangi eta deuleu Kungkang Wulung. Sabenerna dewek ieu teh geuseuga kudu ngaumitian deui ti awal mah Kungkang Wulung. Bakal capek euy kudu ngumpulkeun kakuatan ku jalan ngencarkeun buhun sakera heula. Tuluy ku dewek disandingkeun kana diri. Tuluy muka 7 titik hantar muara berajana. Bakal bisa setendi we jika nama hal eta teh deuleu Kungkang Wulung. Asa pira aku rek gagal deui mah Jalasetra. Teu pira kuncina ukur muka pilar bun sakera. Kade ulah nepi ka gagal Jalasetra. Pan masalahna can kapanggih tempatna di mana bun sakera dipendem deuleu Kungkang Wulung. Geus dicobaan diimpleng ku dewek oge tapi teu katembus. Si Siliwangi teh atuh ari barang simpen teh sok langsung dilalangsean.
kitab talo oge apanan disumputkeun bari dilalangsean ku sarengengin alon re anu basa di Nusa Tengah teh. Aing geus soream hirup zaman kiwari Jalasetra. Asa resep zaman Pajajaran masih ngadeg loba lawan anu sababad satanding pikeun jajal ilmu. Rahuh si Kungkang Wulung. Nya sarua dewek oge geus sayang buru-buru nyusul ka tempat hiangna si Siliwangi. Tapi keun deuleu Wulung sabar heula. Urang dagoan kumaha hasilna usaha si Banaspati. Nah meunang laratan ngeunaan bun sakira tawan teu. Kitu pungkasna Ki Jalasetra anu ngobrol jeung si Kungkang Wulung. Cag kayaan di Gunung Tangkuban Parahu urang tinggalkeun. Caturkeun deui ayeuna Bajing Sudraji. Bajing Sudraji kasampak harita teh keur diuk gigireun kuburan Denjaka. Diuk bari kayaan telemek teu nyarek. Matana anteng meh teu ngiceup kana gunukan taneuh. Sakapeung rumahuh panjang, sakapeung neuteup ka Jomantara. Pikeun manehna maotna Denjaka asa pinuh ku kaanehan. Loba nu can kaharti ku pikiranana. Masih ham-ham nah Denjaka teh bener geus tiwas atawa acan. Denjaka rai akang mun teh mah hidup bener geus tilar ninggalkeun ieu alam dunya. Didoakeun ku kakang sing aya dina katenangan. Ngan lamun teh mah hidup masih aya di kieuna, kakang janji bakal mawa hidup kumpul deui jeung anak pamajikan hidup Denjaka. Gerendeng Bajing Sudraji leungeun katuhuna ngarampak kana gunukan taneuh. Aya sababaraha pertanyaan dina jero hate Bajing Sudraji. Di antarana naha makam Denjaka teu make tetengger atawa teu make padung. Memang amanatna kitu cenah ti Denjaka, tapi asa teu ilahar. Denjaka sagalana bakal kabuka sanggeus kakang tepi kapatilasan Siliwangi. Sagala jawaban aya di dinya jiga nama. Geus kitu Jung Bajing Sudraji nangtung. Barang malik rek ngaleos, matana jol nangkep kan hiji bayangan. Tepatna di beh kenca handapeun hiji tatangkalan anu ngolebat. Sanajan samar-samar, panon Bajing Sudraji masih awas bisa nempo. Paromanana kasiak sanggeus sidik eta bayangan teh bayangan Denjaka. Wujudna bayang-bayang samar. Denjaka gentra Bajing Sudraji lalaunan laju ngadeuketan. Bayangan Denjaka ukur imut ngagelenyung, teu nyarita teu nyawara. Denjaka nah eta teh roh hidup, roh marakayangan. Tanya Bajing Sudraji beuki ngadeukeut. Leungeunna ranggah rek nyampa ka Denjaka. Barang deukeut leungeun Bajing Sudraji ukur newak haseup. Bayangan Denjaka langsung ngiles deui tina teteupanana. Atuh gancang. Perhatian Bajing Sudraji diiderkeun ka sakurling bungking eta tempat. Tayohna di tempat eta teu katempo deui bayangan Denjaka. Pikiran Bajing Sudraji beuki kabek ku tanda tanya. Panonan neuteup ka Jomantara. Dibarung ku gurat pasemon anu teu bisa digambarkeun. Buhun sakera eta kunci jawaban pikeun Bajing Sudraji. Mun hayang mastikeun sagalana. Didinya
engke bakal kaguar sarta menang jawaban. Nah Den Jaka geus taya di kieuna atawa henteu. Lamun teh mah Den Jaka geus tilar dunya memang kaharti. Sabab bisa wae Den Jaka nalika ngaruat patilasan nalika ngaruat buhun Sakera kakuatanana dihakan ku Sakera. Buhun Sakera sabenerna lain cakra biasa, lain cakra prana. Eta kakuatan sajenis cakra hirup anu ngabogaan nyawa, samodel mangandeuh atawa banalu, menggon di awak hiji jalma anu pastina perlu kadaharan. Kadaharan buhun Sakera nyaeta aliran kasaktian jeung tanaga jero. Jadi lamun jalma geus kasandingan ku buhun Sakera, daek teu daek kudu bisa ngurus jeung marabanana. Carana kudu numbalkeun saurang jawara anu boga tanaga jero. Ulah liwati 30 poe di mana Sakera teu digunakeun dina waktu nu cukup lila. Sakera bakal malines malik kanu bogana sorangan. Ku hal eta mangka Prabu Siliwangi mendem Sakera di hiji tempat, dikurung terus dihalang ku dinding gaib anu kuat. Setiap 10 tahun sakali dinding pagar gaib kudu diwedalan, kudu dilapis anyar, sabab bakal beuki ipis dikorogotan ku ganasna Sakera. Para wargi sadayana, ayeuna urang nyaritakeun deui kayaan rerehan Siliwangi. Kejadian tebar Rajapati beuki lila beuki pikahariwangeun. Geus aya kana 20 urang turunan Siliwangi jadi korban. Padahal teu mais teu meulem, teu nyaho-nyaho acan soal Sakera tetap dibinasa ku si Banaspati. Lamun teh mah maranehna nyaho soal Sakera, moal nyokot resiko pasti dibejakeun tinimbang nyawa ngalayang. Bedituna tibatan tumpur sakeluarga, pasti lamun nyaho mah bakal diomongkeun ka si Banaspati anu nanyakeun ngeunaan buhun Sakera. Nilik kayan kiwari asa teu beda jeung kalakuan si Banaspati 60 tahun katukan. Di zaman harita si Banaspati kungsi ngagenjleungkeun tatar Sunda ku tindak kakajemanana, tindakan aniaya, perbawa tina jiwa titisan iblisna. Teu mandang saha sakira-kira ngahalangan pamaksudan manehna pasti dibinasa. Ditambah ku tingkah rucah mindeng ngagadabah para wanoja. Harita oge si Banaspati geus pada moro pada nguber boh ku para pihak karaton Pajajaran, katut ku para jawara. Tapi waktu 60 tahun katukang saurang oge eueuh nu sanggup. Sakitu di buburak dikepung wakul buaya mangap, si Banaspati tetep hese diperuhkeunana. Salianti katitisan satengah iblis, si Banaspati oge didukung ku ngagem kasaktian ararane seperti ilmu 1000 jagat netra alias 1000 mata iblis. Eta ilmu bisa nangkep datangna serangan ti 1000 arah. Terus si Banaspati ngagem ilmu tumbal jagalpati, ieu ilmu aheng anu bisa malikeun kayaan pertarungan. Tuluy si Banaspati ngagem ajian Wisanggeni, sajenis ilmu pranageni, nyepeng seuneu abadi anu sok biasa disembah ku kaum Majusi. Terus deui si Banaspati mibanda ilmu panumbal, nyaeta tumbal curig sajen. Lawan bisa diwadalkeun ka curig pangawasa alam dedemit anu umurna geus ribuan tahun katukang. Si Banaspati oge mibanda jurus tenggelan rongkah bogem babon. Teu cukup eta wungkul, si Banaspati oge
masungkeun jiwana dina perjanjian setan. Jadi rek kumaha bae oge si Banaspati susah dibinasana sabab geus katitisan ku setan. Ku hal kitu zaman 60 tahun katukang Tatar Sunda bener-bener digegerkeun ku kehadiran si Banaspati. Untungna Raja Pajajaran Prabu Siliwangi buru-buru nyieun tindakan. Si Banaspati terus dikurung di hiji guha sarta ditutup ku segel gaib. Teu salah naon anu pernah ditepikeun ku Bajing Sudraji kaki panca. Kabeh kulawarga rerehan Siliwangi kudu nyingkah nyamuni diri. Bubuhan dirina waspada permana tinggal, jadi bisa naker kekuatan musuh ku sacara saliwat oge. Geus kaukur ku Bajing Sudraji, sanajan para rerehan Siliwangi ngagabungkeun diri nyieun perlawanan, kaputusan eta bakal sia-sia moal metik hasil nu aya ngadon nambahan korban jiwa, nambah kagoncangan di kulawarga rerehan Pajajaran. Kabeh geus kasaksian ku Ki Panca. Jadi beuki yakin urusan ieu moal bisa direngsekeun ku sapihak. Kudu muntang bantuan ka jalma linuhung jero ajen pangartina. Teu loba pikir deui, gura-giru Ki Panca nyusulan Bajing Sudraji ka pabuaran. Ki Panca mredih teu sirikna bari rengku-rengku menta tulung ka Bajing Sudraji. Atuh satu tas amitan ka Ratu Durgalarang, kanilam kinasih jeung ka Mang Dayung. Bajing Sudraji kebat indit nuturkeun Ki Panca sejamuru ka Panjalu. Arah nu ditujuna langsung muru ka daerah Panjalu. Sabab kadenge bejana si Banaspati keur marakayangan ngulayaban nebarkeun Rajapati di daerah Panjalu. Memang teu salah, di hiji tempat di perbatasan Panjalu kasampak si Banaspati keur nguak ngawik ngarajapati. Sakilat-sakilat ngarebut nyawa ngocorkeun getih para jawara. Sangkilang para jawara nu aya di dinya kaitung para guru-guru paguron. Tapi nyang hareupan saurang Banaspati teu beda jeung 10 ucing ngarampug maung. Tes subua 5 urang jawara katempo nyolontod bari utah getih lalambaran. Nu sawareh deui terus ngagempur si Banaspati tarung sacara bebeakan. Aya kana 20 urang jawara kahot ngilu nyerang pilih genti. Silih sambung ngirimkeun tenggelan sakti jeung sabetan pusaka-pusakana masing-masing. 1000 mata iblisna si Banaspati tangtu ngawasa kancah tarung. 360 derajat sajengkal oge eueun nu leupas tina paningali matana si Banaspati. Mata iblis si Banaspati sanggup nempo wujud angin, sanggup nuturkeun gerak barasatna kilat, sanggup nangkep kecepatan 1000 serangan gabungan. Atuh 20 serangan para jawara kahot cukup dilayanan kalawan enteng. Si Banaspati pancuh di tempat tapi ngubet ngabar iblis. Punten, 20 serangan para jawara kahot cukup dilayanan kalawan enteng. Si Banaspati pancuh di tempat tapi ngubat gabar iblis. Aya 4 cakra hideung nuturkeun setiap gerakan leungeun si Banaspati. Sadetik dipake nakis tenggelan sakti, detik kadituna dihantemkeun kana ngolay nyaina pusaka-pusaka anu pating saleber rek ngababad awakna. Tes duak. Serangan gabungan jawara kahot kabeh kaatahkeun, nambag di tengah jalan. Kadituna pating solontot
bari ngalalai getih tanda ngaranapan tatu di jero. Pusaka-pusaka gagaman kayaning keris, conre, parang perak, balati siung bagong jeung peso wesi kuning. Kabeh ngageter nyerebung haseup tanda narima gangguan hebat. Kabeh jawara anu ngarempuk si Banaspati teu nyangka angkeuhan bisa nyerek si Banaspati tereh-tereh ku jalan ngagabungkeun 20 urang jawara kahot. Tayohna anu disanghareupan lain lawan jore-jore. Sanajan ngahijikeun kakuatan, maranehna tetep can sabanding jeung kakuatan si Banaspati. Bentuk tarung si Banaspati kiwari nyaeta kanuragan anu dilapis ku cakra silib setan. Eta kakuatan mangrupakeun bentuk lapisan puncak kanuragan ilmu hideung, puncak pangabdian ka raja setan. Kisudra ieu mangkluk cek dewek mah yakin lain jelema euy. Asa mustahil eta mangkluk mibanda kakuatan aheng jiga iblis euy. Cek salah saurang nyarita bari rumengis ka Kisudra amingpin anu dipikakolot. Memang dewek oge teu ngarti euy. Ieu jalma asa hese dialana bisa nangenan serangan gabungan urang kabehan. Ditambah manehna mibanda tanaga jero ngagulidag manglapis-lapis euy. Walon Kisudra bari nyusut getih nu aya dina juru bibirna. Sedangkeun di arah lain para jawara lian oge katempo mimiti sabil hatena. Was-was nah bakal mampu atawa moal yang hareupan musuh padahal ukur saurang. Sedangkeun si Banaspati katempo nyerenge. Mata iblisna ngaburilang pikasieun. Si laing kabihan moal bakal mampu nandingan ngaing deuleu. Percuma adug-adugan aya ngalawan aing timbang ungkur sosoroh kojor. Mending si laing nyingka tong ngahalangan jalan dewek. Katurunan Siliwangi rek ditumpur lodeskeun kabeh ku dewek deuleu nyingka. Ancam si Banaspati. Sora nyaritana matak sing saria kana punduk. Kabeh para jawara ngarasakeun hal eta. Keke nasaha andika teh sabenerna Kisilah. Terus naon masalahna makerek numpur ludeskeun kulawarga Siliwangi sagala rupa Kisilah? Tanya Kisudra coba ngulur waktu pikeun ngambekan ngumpulkeun deui tanaga. Sia tu kudu nyau ngaran dewek. Teu perlu apal. Nu penting ulah ngahalangan kana maksud dewek. Leuwih alus para pupuh gegeden ruruntuk pajajaran bawa kareben dewek pikeun dipodaran sakabehna deuleu. Andika bener-bener ngabingungkeun Kisilah. Teu daek nyebut ngaran, komo nyebutkeun asal muasal mah. Tambah teu ngarti naon maksudna makerek numpur ludeskeun keluarga rerehan. Naon masalahna? Mun aya gantar kakaitan atawa pacogregan jeung keluarga rerehan, nah teu bisa ditutaskeun ku sacara duduluran gitu Kisilah. Pindo Kisudra. Aing teu butuh ku papagahan ti sia deuleu. Eueuh waktu pikeun ngayakeun nu karar itu. Mun sia kabeh tetep rek gahalangan der urang tuluykeun deui tarung. Tong kagok gerak keterukeun sakabeh kakuatan masing-masing deuleu. Keterukeun. Kisudra sadar lamun si Banaspati moal bisa diajak badami, moal bisa diajak nyarita hade.
atuh Ki Sudra gancang mere isyarat ka para jawara sejen sangkan tatan-tatan siap medar tarung tutumpuran. Set Gentak 20 urang jawara kahot ti sabaraha pagoron saya gadai diri ningker bari ngawatek ilmu pamungkasna sewang-sewangan pikeun ngagempur si Banaspati. Prana-prana ajian tuluy ngagelebur hurung ngabaur jeung ngalempraina prana kasaktian anu nyamurat tina pusaka-pusaka masing-masing. Tapi nalika prana-prana geus pating galebur jeung pating buru Nyai, na atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seek wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.